Ipang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet kana terjemahan lawungan anu kadua. Sareng Ibu Endang Mardayanti, SMA 4 Tasikmalaya. Emot keneh tugas mingguan kamari hidup di piwarang anu kahiji ngarangkum materi tos hebat, tos didamelan, tos sararai sadayana. Anu kadua hidup piwarang narjamahkeun ayat 3 nu dua sajak, nu hiji teks, anu hiji sajak bahasa Inggris, anu kadua sajak bahasa Indonesia, anu katilu teks dina wangun bahasa Indonesia. Cobian nu kahiji, beside the step of the door to the freedom building. Hartos dina bahasa Sunda nyaeta gigireun tetecian panto gedung merdeka. Anu sami? Wah, hidup hebat. Dilajengkeun nya anu kadua, bersama keluarga aku bisa bicara, aku tahu bergurau Sunda, mengendap suasana dalam alam. Hartosna dina wangun bahasa Sunda nyaeta sempal guyon jeung saanak pamajikan sakapeung anteng ngahulang. Kumaha? Anu sami? Wih, sae pisan. Urang lajengkeun kana teks anu katilu. Pada anu katilu dina narjamahkeun nyata teks bahasa Indonesia. Hal saya dibawa pindah ke Pasuketan penting diceritakan, sebab kalau saja saya terus tinggal di rumah peninggalan nenek moyang ibu yang terletak di samping balai desa, tentu kisah hidup saya akan berbeda. Hartosna dina wangun bahasa Sunda nyaeta perkara dibawa pindah ke Pasuketan teh penting dicaritakeun, sabab lamun kuring terus matung di imah teh tinggal karuhun ti indung nu ayeuna di gigireun balai desa teh tan wande lalakon hirup kuring baris beda. Kitu kumaha? Anu sami nya alhamdulillah sanesna hidup atos biasa karena narjamahkeun. Nanging aya sabaraha hal anu enggak tebih bahasana sanaos aya nu caket-caket kana hartosna. Urang lebet kana minggon ayeuna nyaeta 4.1 hidup bakal dipiwarang engke pikeun narjamahkeun sagemblengna pami kamari mah. Saalit pamin kemah sagemblengna aya wangun. Itu orang lebet kana 4.1 setajana orang tinggal heula kadena. Kadena 4.1 menerjemahkan teks dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan rasa bahasa. Minggon ayeuna mah minggon kamari hidup tina bahasa Indonesia, bahasa Inggris kana wangun bahasa Sunda. Ayeuna sabalikna tina bahasa Sunda dipiwarang ke ku ibu ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia. Aya sajak, aya teks, sareng aya dina wangun kawih. Siapnya? Bismillah. Urang kawitan. Kada hilap serta acana. Seratela nama peserta, kelas, tanggal pemberian tugas, mata pelajaran, nama guru mata pelajaran, sareng jawaban tugas. Ku hidup tiasa diserat ayeuna mah dina buku sewang-sewangan. Kintun di Google Classroom fotona, kada hilap fotona kedah katawisnya teu kenging ngeblur. Margi ku ibu baris ditingali dipeunteun pami ngeblur sok rada sesah tingalina. Oke, urang lajengkeun kana pelajaran mingguan ayeuna. Mangga ku hidup tengetan contoh terjemahan kawih di handap.
Di dia aya contoh tarjamahan dina sajak, aya dina sajak dina wangun bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Dina bahasa Sunda cobi tengetan kemanusiaan pribadi, dina bahasa Indonesia kemanusiaan pribadi. Dina wangun bahasa Sunda turunan kemanusiaan, nah bahasa Indonesia turunan kemanusiaan. Bahasa Sunda moal geser jeung new sejen tak akan berubah dengan yang lain. Gumelar ti bapa heula, lajeng bahasa Indonesia muncul sejak dahulu. Manca warna geus lila, beraneka ragam warna sudah lama. Tumpur tahun ganti tahun, habis tahun ganti tahun. Perem bulan ganti bulan, habis bulan ganti bulan. Ganti bulan, ganti landi, ganti bulan, ganti nama. Bulan tanggal ganti ngaran, bulan tanggal ganti nama. Lalanden ganti lalanden, nama ganti nama. Eusina mah sabaheula, isinya masih yang dulu. Nya manusia, kalau manusia ya manusia. Alam tujuhna sapancuh, alam tujuhnya seikat. Alam salapan sajangkar, alam sembilan sejangkar. Tah, pami dina terjemah sajak biasana di tarjamahkeunna sakecap. Contohna sapertos kieu. Kunaon sabab sajak mah aya unsur anu benten dina benten sareng teks atanapi prosa. Kami prosa mah biasana aya wangun kata bahasan khusus. Kami sajak mah biasana sok aya wangun idiom atanapi sanes kantena janten peryogi pisan kecap per kecap. Contoh tarjamahan teks dina wangun Indonesia sareng kana Sunda. Di sekitar Balai Desa Cibolarang yang terletak di sebelah selatan Jalan Raya Cirebon Bandung, di seberang pasar disebut Pasar Baru karena pasar lama terletak di depan Balai Desa Sutawangi. Penduduk sehari-hari menggunakan bahasa Cirebon. Janten terjemahkeunna kedah sakalimah sapertos kitu. Paminten sakalima biasana bakal robih atanapi ngarobih kana hartosna. Anu sanesna mangga dipaus kangge ku hidup di tengetannya lalaunan naon bentena antawis bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda nanging kedah sakalima. Tarjamahkeun hidup tarjamahkeun kawi sabilulungan dihandap kana wangun bahasa Sunda. Tarjamahkeunana kedah sagemblengna nya sadayana. Tiasa dipaus heula pami eta kawi teu acan rengse ditarjamahkeun. Tarjamahkeun kawi meh sarua jeung narjamahkeun sajak. Dina kawi aya kadang-kadang aya majas anu kedah ditarjamahkeun. Janten saya nama tarjamahkeunna perkecap. Kitu bager. Tur nuhun. Ya, kadenya pami narjamahkeun kawi sakali deui saya nama perkecap. Wilujeng narjamahkeun tugas nu kahiji nyaeta narjamahkeun kawi sabilulungan tina wangun bahasa Sunda kana wangun bahasa Indonesia. Tur nuhun pisan, semangat. Insyaallah tiasa urang bari ngawih, bari narjamahkeun. Kalian hebat. Siap? Urang narjamahkeun? Yuk bari ngadangukeun kawi Sunda sabilulungan wilujeng nyakseni sareng wilujeng narjamahkeun.
sajiwa sergut singkil napas nipas saling singan. Sambil lulungan hirup sauyunan, sambil lulungan silih pikah hemat, sambil lulungan tulung tinulungan, sambil lulungan kuku persatuan, sambil lulungan hirup sauyunan, sambil lulungan silih pikah hemat, sambil lulungan tulung tinulungan, sambil lulungan kuku persatuan. Sama penemu dengan jaring kawin bawaan Ikhwan Sapah negeri Nanjung berdekat sambil lulungan. Ya, mangganya terjemahkan sajak ieu kana wangun bahasa Indonesia. Ieu sajak judulna Corona. Biasana Danier. Biasana teh na bahasa Sunda, na bahasa Indonesia biasana teh na bahasa Indonesia disebatna karya Danier. Emut pami narjamahkeun sajak mah kedah perkecap tekenging perkalimah pami tiasa mah birehna pami sajak mah aya majas-majasna kitu bageurnya janten kedah perkecap. Tur nuhun emut sakali deui perkecap. Tah tugas anu katilu tarjamahkeun teks bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Naskah bahasa Sundana ieu ditarjamahkeun kana wangun bahasa Indonesia. Benten sareng sajak pamhidep narjamahkeun dina teks saena mah perkalimah. Margi pami perkecap biasana robi hartina. Itu margi dina naskah mah saenas-enas nama sakalimah teh sagemblengna nyambung gaduh makna anu pakait hiji kecap ka hiji kecap sajian teh. Kadang-kadang pami hidep narjamahkeun perkecap sakali deui bakal ngarobi hartina kitu bageur janten pami narjamahkeun teks bahasa Sunda kana bahasa Indonesia mah saena perkalimah tekeng perkecap. Nuhun. Basa teh ciciren bangsa, leungit basana, leungit bangsana. Eta dina paribahasa Sunda. Kumaha dina paribahasa Indonesia? Bahasa adalah ciri bangsa. Hilang bahasanya, hilang jati diri bangsanya. Itu bageur. Tah, ditilik-tilik meh sarua dua paribasa ieu teh. Boh Indonesia, boh Sundana. Intina mah hidup kedah ngamumule, kedah reueus kana bahasa sorangan. Margi bahasa mangrupakeun jati diri hidup. Moal bisa aya ciri khas ti hiji daerah komo nagara lamun eueuh bahasana. Kumaha ilaharna hidup ngamumule atawa resep bahasa deungeun sapertos bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina. Malih mah hidup oge resep kabudayaanana. Kitu hidup kedah ngamumule ogen bahasa urang sorangan, bahasa Sunda. Lajang ngahormat namina bahasa Indonesia. Nanging tekeng hilap bahasa Inggris kanggo hidup tiasa komunikasi sareng luar.
henteu kuuleun di tempat urang sorangan. Tur nuhun. Diantos tugasna nya kada hilap tugasna aya 3. Anu kahiji narjamahkeun kawi Sunda. Anu kadua narjamahkeun sajak. Anu katilu narjamahkeun naskah Sunda. Kan sadayana kana wangun bahasa Indonesiakeun. Tekenging di skipnya, margi pamihidep di skip biasana tugasna teh mung katingal hiji, katingal kadang 2 gitu. Janten salerosna tugas teh aya 3. Janten pame dikumpulkeun oge kada aya 3. Diantos dina buku sewang-sewangan diseratna lelaunan macana. Tur nuhun pisan. Assalamualaikum. Tepang deui dina engke nya. Tur nuhun.